Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten ayeuna poe Senen kaping 8 November 2020. Materi basa Sunda, tugas analisis kawih. Minggu kamari tos dipaparkeun materina janten dinten ieu tinggal ngerjakeun tugasna. Tugasna nyaeta pilih salah sahiji kawih tina bacaan atawa pedaran di buku LKS. Pek ku hidep analisis dumasar kana aspek-aspek anu tadi didadarkeun. Hasilna bisa diebrehkeun dina kolom tabel ieu di handapnya. Jadi teangan hiji kawih bade di LKS atawa di internet mangga pilih ku anjeun salah sahiji terus dianalisis. Analisisna naon wae nyaeta kin aya di handap nya. Aspek nu kudu dianalisis nyaeta aya 7 nya: judul kawih, wangun puisina, diksina, rasa, nada, amanat, jeung tema. Tah ieu Ibu tos masihan conto nya. Aya kawih nu judulna Pabaliut karangan Doel Sumbang. Tah wangun puisina nyaeta puisi bebas, diksina rea make kekacapan anu sarta teu hese dipikaharti atawa diksina kekecapan sapopoe misalna nya. Tarasana nyaeta pangarang yang ngebrehkeun masalah yen loba jalma anu pikiran jeung tindakanna teh pikasebeleun. Jadi rasa teh nu ngagambarkeun isi ti kawih eta. Terus dilanjut aya nada, amanat, sareng tema. Nadana hegar pikasebeleun. Amanatna sakapeung dina ngabandungan talanjak tilema urang sok ngarasa aral, tapi hadena disanghareupan ku sikap anu gumbira. Jadi amanat teh naon anu pesan nu disampaikeun tina kawih eta. Terus anu terakhir tema. Temana nyaeta humor atawa heureuy. Jadi tugasna hidep teangan kawih nya boh ti LKS atawa di internet, terus analisis berdasarkan aspek-aspek nu tadi Ibu contohkeun nya. Materina tos disampaikeun minggu kamari pamihilap tiasa dibuka deui link YouTube-na. Jadi sesuai nu dianalisisna sesuai aspek gitu nya. Kitu wae materi dinten ieu. Pami aya nu ditaroskeun mangga tiasa WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.